Pada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun nangka, nungadaw salam mudah-mudahan hirup nasib bahagia. Daun daun kalapa, nungadaw salam mudah-mudahan sing lebet ka syurga. Ibu hoyong lebet ka syurga, hoyong dihela hoyong paneri. Hoyong dihela hoyong paneri bu, hoyong paneri. Rugi jaga di yaumil kiamah lamun teh lebet ka syurga pang panerina. Lebet ka syurga mah meuning keneh pang. Namun lamun ditanya masalah mautna mending teh mending paderi. Ka abdi mambung maut paderi teh. Sabab bisi batur para rakyat kabeh abdi nyileuk sorangan dulu batur. Matak maut mending keneh. Nu hoyong teh heula mangga. Kira abdi di dia mudah-mudahan sing maut teh heula. Bari teh heula bari paderi bari bareng. Abaya orang dia bareng kabeh moal. Yang kiai nama kami nama. Atak mau tuh mending kene. Yang tengah-tengah aja. Ini kene yang agen ka Gusti. Kira-kira awakin nu lima sing husnul khotimah. Daun salam daun ganas daun salam mudah-mudahan hutang sing lalunas. Mungkin ada. Tarik maca aminah berarti nu gede, anagana. Ayah tuh boga utang ayah, besok ngajung ayah, besok nginjem ayah, besok kredit ayah, mang keliling ayah, mang embok ayah, MBK ayah, besok nginjem ayah, mengajar mana? Ayam lunas utang ayam, bayar. Ini sunnah sakarek urun kita nginjem deh ayah begitu ayah anda jalan mana udah top mana ibu ngalangku galak masak ngalangku galak Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahil awal qabla kullil awal والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق المرسلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربين langkung dipayun salam kehormatan disangakeun wabil khusus Akasana pukul ilmu pemimpin di desa Karasana Bapak Kepala Desa anu parantos kuih kileula tapi sok saros kitu teu ngirangan rasa hormat sim geuring ka mantenna mugi amantenna senantiasa sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mantenna senantiasa sing aya dina keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil sebagai salam kehormatan ka Karasana Bapak Kepala Desa anu terpilih aya Persanawas daya tapi teriran rasa hormat sing geuring ka mantenna mudah-mudahan mantenna sing janten kepala desa anu baris teruskeun ieu kepambangunan desa janten kepala desa anu amanah amin. Amin ya Allah ya Rabbal.
Wabillahi salam kehormatan disangatkeun ka kersana guru simkuring ajengan jae kali para sesepuh kini sepuh tokoh masyarakat tokoh agama para kiai para ajengan para alim ulama para ustadz wal ustadzah mudah-mudahan sing sehat walafiat rezekina sing tambah barokah sehingga rajina sing biasa angkat tiara katana suci Mekah Mukarramah biasa ziarah ka makam Rasulullah di Madinah sing biasa ngabangun pasantren anu super megah ngagaduhan mobil anu super mewah keluarga sing sakinah mawadah warahmah lega sawab tur ngabogan budak anu loba soleh tur solehah amin ya Allah ya Rabbal sabab loba budak teh loba uruskeun rezeki geus loba uruskeun insyaallah bakaseur usaha geus loba usaha wasilana usaha bakal loba rezeki mata lamun ibu-ibu yang jeung bapana hayang loba rezeki jeung bapana kudu loba nyieun usaha anu nyieun budak ini mah yang loba rezeki kudu loba nyieun budak maka para kiai para ustaz sok loba budakna leres teu kunaon para kiai para ustaz loba budakna sama para kiai para ustaz mah sararehat sarare wae jadi para ustaz sararehat kan para ustaz lo ngapain bisa sarung bisa sarung mah angin-angin terus maka kalau ibu-ibu yang salakina hayang sehat salakina dibere dahar dibere sarung dia salak kayak dibere sarung gitu kan diberi dahar, diberi sarung masalah ibu yang sehat, urut tak kurang doakan para kiai, para ustaz sing sarehat ya punya bu nyaah teka para ustaz nyaah teka para kiai nyaah teka para jengan resep teka para ustaz resep teka abdi sobor teka abdi paduli lagi ente eta ini jalan ente uyos mah begitu bagi kan ini mah tapi ulah salah emang ini saya kerpang rayu pak aku yang motor mah motor metik jadi motor metiknya motor itu ayah gigian dan lalu di dia ayah ini lo hutuan kata ini ompong ini metik kata bapak budak lagi kawin kan ini ompong lama ada sini suka gue ke kawin mah langsung bulan mau aduh payah kira-kira karena kita kawin lepas supaya kita pulang marana di pulang usah supaya kita pulang marana oh karena cina susu kada luarisa Allah Akbar bo sing nyaah ka para kiai sing resep ka para kiai sing resep ka para ajengan sing resep ka para sabab wasilah para kiai para ajengan para ustad urang parisanga naos wasilah para ustad teh urang pariasanga ngaji atuh kumaha abdi alhamdulillah pandeh dituna ke ibu-ibu sabada bisa ngaos sabada bisa ngaji ibu-ibu barisan ngeja terus kado ngejo dewa padahal pak ustad ngaji jadi eja lerese barijun hese barijun galak pak ustad teh paheula lerese galak teh kudu ngaji baheula tuh galakna luar biasa tapi berkahna luar biasa mata kurang bisa ngaji bisa ngejate wasilah para ustaz mata kurang gurunya para gurunya para kia gurunya para ajeng tuh para bisa ngejah karena Al-Quran dah lama ngaji di ejah beres Jabar GR PS Pak Jabar Pak
Pak jabar pasing Jersi ya jabar ya bapak gitu Allah balik ke hese guru ngaji nanti jauh laras ke di dia ngaos ke umur ke mana tapi tuh ayeuna mah alhamdulillah geus para kiai para ustaz baheula mah urang belaan naon cempor datang ke tempat ngaji make naon tuh make cempor akibat di baheula ngaji make Quran itu make cempor di jalan ngaji ge make cempor di baheula ngaji mah make Quran anu jangan make cahaya dan cempornya cahaya anak hati mah tuh maka alhamdulillah bersyukur kami Allah seur para kiai seur para ustaz alhamdulillah anu parantos ngawur Quran sehingga urang terang mana jalan anu dikaridep ku Allah mana jalan anu memang dituntut ku Allah mana alhamdulillah wasilah para kiai para ustaz tadi baru urang sadayana karesa ngaos jasa pampir resep bingah teu urang bisa ngaji bingah teu urang bisa ngaos bingahna luar biasa sok sanes sabenerna makan kawajiban ngeruan teh kawajiban jadi Indo bapakna gitu kan hak anak anu wajib kalau jadi Indo bapak teh aya tilu hiji ayusina ismawi dawida merengaran anu alus ka budak di mana-mana budak dilahirkeun kata paulama datang ngangaran ka budak teh datang ka saha ka ustaz rese supaya maknana ade jadi doa terus jadi budakna pada urang Sunda mah bisa dicirikeun ngaran ade sesuai bulan Desember Desi November Nopi September Septi Agustus Agustini Juli Yuliani Juni Yuni Sarah Mei April Aprilia Maret Maret angkada datang kiai kakiai datang ustaz didoakeun mata budak nage nurut soleha mata baheula nurut ka terus datang kakiai itu nurut luar biasa hormat kakiai itu luar biasa ari mah ngaran budak teh lain kakiai ka saha ka mana ka mbah banaon mata budak ayeuna ngapain marae HP gambar yang ngaranna HP jadi budak saha budak kurang ya kan budak HP budak berkah aya para kiai aya para ustaz bapak kudunya para ustaz sudah para ustaz para kiai anu aya di mana teh Bu di mana seueur ieu para ustaz seueur nyaraan sok mareta tapi butuh ustaz butuh sok marere tapi dititipkeun budak iuran teu udahlah Allah padahal budak budak teh saha orang guru tidak kudu wajib ngajar teh saha kolot mah di mana-mana kolot teu bisa ini titipkeun ka saha ka guru ngaji sok dititipkeun tah dititipkeun urang sadana ka guru ngaji supaya berkah ilmuna lamun hayang berkah ilmu sok hargai kiaina hargai ajenganana hargai ustadna supaya berkah ilmuna abdi ge lain bisa ngaji ieu teh sababna aya doa ti jeung guru da baheula mah abdi teh nya dipobong lagi tukang naon tukang air ngurus domba terus abdi mah tukang masak dipikeun ka air teh bisa masak dipikeun ka air naon we dari pasangan abdi arek batu batu nabi jeung sabaraha cocola da abdi mah baheula tukang masak tukang naon tukang air tukang nguruskeun WC han pada boga hiji cek guru tuturkeun ka mana wae mama
mangkat mana tutur mama butuh mana kudu siap kata abdi mah tara ngaji di bawah lagi hiji ngurus domba kaduana tukang masak katiga tukang ngurus WC hiji waktu mah pernah tapi itu WC mangkat atau di pada gerbo aku tuh dicolok itu nyung muncrat terbanget teh berkah tai para santri tadi teh tak alhamdulillah kata hiji lama ilmu ayat mangkat kehargaan dulu rasa hargaan para kiai hargaan para ustaz para kosmaur turang sadayana sababna peran para ustaz para kiai pentingna luar biasa ngerasa lalu karena urang aya bersyukuran ge mereka doakeun buus sok bantuan urang boga budak urang disunatan mereka doakeun buus beli sunatan tekara satepung jeung jodona mereka disarekeun bu tuh beli sarekeun teh tekara sapamajikanna hamil 4 bulan mereka doakeun usaha tuh tempo 4 bulan teu kasal esek ngajuruna teh da kabeh ka saha kapidan itu mereka dulu kira tanda ustaz atau pangan itu ustaz itu berusaha merajian om maka segala nama ayat nomornya mayitnya bikin kesahan astagfirullah kita mayit dibikin kawitan so ayat nomor tidak asa kami ayat nomor tahlilan dah tadi aku mah ya cukup menghirup ya umur kalau di rumah buatnya tahlilan ya aku kan menghirup lu tahlilan itu maaf mandi di mandian heula kalau kan itu mata maning maca tahlil maning ditahlilan cik api ngaros maning maca tahlil maning ditahlilan maning maca tahlil daripada di sabab lamun geus ditahlilan berarti ada jelema teh maaf mata kalau boga salah ilmu tahlilan bae eta salah kudu dititah tahlilan tuh mata maning maca Quran maning dibacakeun Quran maning maca Quran maning maca tawasul maning tawasulan maning maca tawasul lebih tawasulan tuh rasa wasilah para us alhamdulillah kenapa abdi mengangkat para kiai para ustaz sabab abdi bisa kieu wasilah para kiai para ustaz urang bisa nyaho bener jeung salah teh wasilah para kiai para ustaz wasilah indul bapa anu nitipkeun sim geuring ka guru ngaji sehingga alhamdulillah berkah mata moal hayang dari ustazna moal aya ustaz sangsara moal ustaz mah loba proyekna beres teh tahlilan marhabah rutinan jumatan muludan rajaban alah berkah hoyong teh boga salah ustaz hoyong teh cuma hoyong abdi ge teh salah abdi ustaz tapi kiai mah goreng milik Allahu Akbar. Pada kurang doakan para ustaz udah sing salat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teraskeun. Ya kene sinyalna aya, pulsana aya, kuotana aya, hartosna aya, jadikeun uang. Dasar kor, keket mengken, capja, butut kasir, ngereges, ngerecekon. Siap kita tahu 11 siap, setengah 12 siap, jam 12 siap, jam 1 siap. Iyo satunya pingsan iyo. Allah, tapi luar biasa pemirsa di kompak alhamdulillah. Komo ibu-ibu mah di mana-mana kok. Mata Indonesia ge teu dibikin ka bapak-bapak jantung kotakna, dibikin ka saha ibu. Ibu itu bapak-bapak tapi ibu kota. Mata dina awake teu loba bapak tapi loba ibu. Dihanap teu bikin kaluhur teh ngaranna ibu unggul geus teu. Ngaranna awe unggul geus teu. Dihanap aya indung
suku ibu bapak indung suku indung tuh ibu-ibu awewe luhur sate aya bikis ibi termangkis gitu bikis aya mangkis aya bikisnya aya bikis kalau sate aya pucur ibu deui wae ngerasa kaharep aya pun ibu deui wae kalau sate aya biu tuh ini kakir aya ce kalau aya ma kalau sate aya bu ibu deui wae tapi kan katuangan ge namina ibu-ibu seueurna bugis ibu mie ayam umi bakso mbak batagor mbak ayam berapa hiji papais lumayan hiji itu mata perbandingan ini hiji berbanding opat hiji lelaki opat satu jubu bapak setuju tak? Ibu setuju tak? Hiji lalaki opat saur saha maka arus orang awal itu laki awalnya jadi lalaki sabab jelas waktu lalaki hiji awal opat jelas nasabnya terus lamun bapana merenang Ustaz Jahe tinu ieu bieu Ustaz Jahe tinu ieu Ustaz Jahe tinu ieu Ustaz Jahe tinu ieu Ustaz Jahe coba lamun lalakina opat awalnya hiji bina aya kasaha bin RW bin RT bin kadus bin Allah bintis ya eta mah heureuy ya punya mudah-mudahan sing berkah sadayana amin amin ya Allah ya Rabbal ya moga salam kehormatan kakak salam Bapak Kadus Bapak RW Bapak RT araya kemana Pak RT alhamdulillah kasep Pak RT na kasep mana jadi salaki ibu oh kasep salaki berarti RT astagfirullah kita wanita dibentuk tadi tidak kasep tidak goreng sarua kasep na goreng hidup bodas RT na astagfirullah RT mah ulah salah hideung si kopi dijualan di Parapatan hideung ge hideung ari lebaran kok kalebatan oh RT dilawan mudah-mudahan RT sing dipapeun ka sabaran ku Allah Subhanahu wa taala amin sabab kurang-kurangna jadi RT mah ribuh terus sok ujung tombak pemerintahan RT program gubernur presiden ya bupati camat lamun terdugi tentu RT tapi mual maka RT masih singkatan R ribu tena terus ribu terus gaji pangletikna gawe Pak capena eta teh RT komo aya masyarakat keturunan BL anu carekan saha dasar RT panjenengan aya teh sokong RT aya di teh sokong RT aya mana jelemana kunaon sokong RT Bu untuk abagian BL sabab kemudian RT si eta deui si eta wah ini dicarekan saha padahal mah RT ge teu nyaho nanaon RW ge teu nyaho nanaon kadus ge teu nyaho nanaon tapi keun kalurah ge teu nyaho ada sabab saha aya nu ngaturna di luhurna leres teu jadi abdi kurang nyebutkeun kieu karena abdi khawatir loba nyarekan RT maka RT ge begang RT teh teu balekeun nomor si eta deui dicarekan sae padahal RT ge teu nyaho nah nu nangturkeun saha dinsos di luhur da eta mah tos ieu nya bangsanya langsung
Tapi hakikatnya Allah mengatur rezekina. Bahwa nu kudu menang teh si eta hakikatna rizki nu ngatur Gusti Allah nu kudu menang teh si eta. Uyos urang mah teu menang bea teh, teu menang pansos teh, nu penting rezeki urang sing digambirkeun ku Gusti Allah. Rasa itu itu kudu susah-susah teh sabab jodoh pati bagja cilaka sadayana geus diatur ku Gusti Allah. Sosana aja harapan maulah cahaya menang bantuan bios teu menang bantuan yang penting rezeki urang digambirkeun ku Gusti Allah geus bagus rezekina mah moal ka mana beres teh. Tukang cengek loba jeung tukang cengek kahiji sarua rezekina. Masing-masing geus mawa rezekina beres teh. Sosananya mah kahayat menang bantuan abdi ge baheula ieu para ustad ieu keur Covid sarua teh. Proyek ustad kamari mah ya keur Covid teh. Lain proyek berenangnya itu abdi panggungan hampir sabaraha cancel kabeh. Di cancel atuh meunang kabling apa atuh meunang ruang liung cancel. Naon deui rutinan libur. Teu meunang tahlil teu aya. Teu meunang dan moal teh moalna karobit kabeh. Teu meunang ditahlilan. Marhaba teu aya tapi teu rek Jumatan dicegat ku RT. Kamana sah Jumatan cek RT libur. Maka kami balik deui beda nurut ka RT. Teu jadi Jumahan teh. Begitu we kamu terus ngojo. Jadi aya kuih deui cenah Jumahan teh teu jadi cek RT libur. Eta moal dosa teh Jumatan bae aya RT 6 dosa. Tu RT deui wae. Tu abdi mah kamari siga manuk atuh. Terkopit mah keluar disemprot dan disemprot kita moyan beres moyan dikajerokeun dibere nyatu sare mata begitu beres covid teh abi mah alhamdulillah pemirsa boga budak hiji asik moyan disemprot dahar terus kuy kira-kira tapi apakah dikurangan rezeki? Henteu da saudon nu ngatur rezeki Gusti. Soksana jana hoyong mah nya kieu teh ya. Geus aya nu ngatur ka Gusti, jodoh pati bagja cilaka sadayana geus diatur ku Gusti. Sami abdi ge patina meja teh kahoyong mah aya kue kahoyong. Tapi da kumaha geus aya nu ngatur saha? Panitia. Kaya mau ayat kue tapi dah geus naon rezekina ustaz mah mungkin cai mungkin. Cai kepikir kasa genep-genep. Da buru ieu beuri. Padahal jauh beuri suguhan teh cai itu kiai ge. Allah geus bagian anak ustaz mah meunang. Jadi abdi mah cai nu kitu karena gering. Di mana-mana itu gering tadi bere cai orang. Jadi pokoknya cai mineral, cai mineral, cai murah. Tapi bener tukang rupiah, jadi lamun aya beri kita cai rupiah. Abi mah sehat, maka kalau boleh dia sepit, aya susu, alhamdulillah. Jadi ya kan kersana kiai, alhamdulillah ngerti. Tipe-tipe kudu loba. Tipe-tipe kudu loba. Istirahat. Banyus. Di mana-mana ustaz geus dibere sumanget, dibere susu mah mangandel we. Allahu akbar. Tapi nyakit tia susu itu baik untuk kesehatan. Maka kalau ibu-ibu hoyong sehat tidak seueur olahraga. Ya. Oh, malah sa dokter Waike tatkala seorang anak netek nyusu kalau jadi indungnya maka akan berpengaruh terhadap jantung ibunya akan bertambah sehat. Di mana-mana budak nyusu kalau jadi indungnya. Eta teh ku budak. Kamu lamun ku ibu hoyong ke sehat jantungna. Hoyong ke sehat jantungna. Kalau hoyong kuwi dia pada bikin bapak
bapana jantu. Itu bangsa masih kena ya. Bangsa masih kena ya. Alhamdulillah. Maka laki mah sareha. Kunaon laki sareha beda dina pasusuan. Ari awe nyusulan di pasaperkan 2 tahun, ayeuna laki mah geus kolot masih kene. Terus bangsa. Dari itu coba kali. 4 kali. Lanjut ke depan. Allah sholli wa sallim wa barik sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu kali sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para wargi sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dina waktu sayeuna urang sareng kempel dia ngumpul di haflah anu pinuh ku barokah. Dina raga nyata mieling di babareunana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku mieling ieu urang semakin eling. Sabab aya nu mieling bari eling, aya nu mieling tapi teu eling, aya nu mieling tapi eling, aya tu eling teh eling. Tak mudah-mudahan urang kagolongkeun jami-jami nu eling bari jeu eling sabada ieu terus langsung makin eling ulah dugikeun ka teu eling. Eling kana naon? Eling kana kewajiban urang salaku hamba Allah, urang diciptakeun ku Gusti Allah kita ibadah. Maka mudah-mudahan sabada nami eling ieu ibadah urang sadaya sing langkung ningkat. Katakwaan urang semakin ningkat, keimanan urang semakin ningkat, sehingga urang tiasa nyontoh kana akhlakna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu jadi permasalahan naon alasanna ibu kudu eling di bawadeuna Kanjeng Nabi. Halo Bu, alasanana naon? Make eling sagala. Oh, eling. PT. Oh, eling. Kada elingna. RT-na. Ya, RT-na boleh dia panona. Nu jadi walasa urang mielingnya di babarekeun Kanjeng Nabi teu aya sanes urang sejak contoh ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kudu mielingna ayeuna peringatan Maulid Nabi dibicarakeun sejarah Kanjeng Nabi, urang tiasa contoh kana akhlak Kanjeng Nabi. Sabab rumasa hirup urang can bener, akhlak urang can bener, malah madak ibadah urang jauh tina tidak benar, ibadah orangnya masih kena diajar. Maka dina ieu peringatan Maulid Nabi teu aya sanes sejak nyontoh ka Kanjeng Nabi supaya hirup urang berharga, hirup urang langkung
mulia nyontoh asa nyontoh ka manusia anu mulia luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sapertoskeun kieu ibu terang hayam kumaha suara hayam bu cik suara hayam kumaha alhasil ayam sok domba kumaha domba suarana ayam kongkorongok muding hah? Oe ayo oe naon munding oe tak eta hayam domba jeung munding nyaho sorangan teh di mana diajarna itu Allah ya di Allah tidak YouTube berarti itu begitu baca nenek ayam ayam domba jeung munding sehingga nyaho sorangan sapertoskeun kieu teh karena ngadenge deui ti hayam diajar deui ti hayam domba diajar deui ka domba munding diajar deui ka munding malah lamun hayam-hayamna berkualitas domba berkualitas sapi berkualitas ningali teh ka sapi naon deui nu berkualitas lamun me hayam mahal hargana nya nyontoh deui ka me anu berkualitas lamun hayam hargana leuwih mahal maka ningali deui ka hayam anu berkualitas supaya hargana hayam teh berharga luar biasa nyontoh ka hayam teh kunaon urang kudu nyontoh ka Kanjeng Nabi sabab Kanjeng Nabi makhluk berkualitas makhluk anu mulia payus tur pantes lamun teh urang nyontoh ka Kanjeng Nabi sabab Kanjeng Nabi sami jeung urang manusia biasa urang manusia Kanjeng Nabi manusia sehingga teu hese nyambungkeun manusia pada manusia seperti hayam ka hayam urang manusia ka manusia anu kasifatan Kanjeng Nabi al-a'radul basyariyah nu kasifatan ku sifat ka manusia seperti keturang leres teu contohna Kanjeng Nabi kesangan ulangi kesangan leres teu leres kan pada kesan Kanjeng Nabi salawat jeung kesan ulah beda ari kesan Kanjeng Nabi luar biasa ari kesan urang mah sok Kanjeng Nabi mah kesanna sok hindari tuturkeun ari kesan RT mah padahal sama-sama manusia Kanjeng Nabi manusia biasa kesangan seperti urang ge sami kesanna seperti Kanjeng daripada kesanna beda kesan Kanjeng Nabi sengit luar biasa kesan RT mah sehingga kesan Kanjeng Nabi mah sok didambel minyak wangi sok disusut kudu janten bojona saha Siti Aisyah Kanjeng Nabi di mana wae bu nya Siti Aisyah mah lamun Kanjeng Nabi kesangan tos jadiake teu khusus begitu sumping teh Kanjeng Nabi kesana teh disusut ku Siti Aisyah tos disusut kumaha langsung dikerok dilebetkeun kana toples terus kumaha diterapkeun kana pipina sat kesan Kanjeng Nabi kana pipikeun Siti Aisyah mata Siti Aisyah mah kenging dilagae naon panggilan ge ya Umairah pipi anu kemerah-merah ari contoh tuh kesaki datang kesana ibu nyadiakeun anebo kesana susut disusut di perak kana pisin terus kumaha rapkeun kana pipi insyaallah rasa pada eta disukan pipi ibu dinu pohakuan Allah
Kanjeng Nabi balik ke sana sabab naon uang nage diraksa itu beda jeung urang. Kanjeng Nabi mah sami kanjeng Nabi manusia, urang manusia kanjeng Nabi tuang, urang itu tuang, pada tuang kanjeng Nabi beda jeung tuang urang. Tuang kanjeng Nabi kumaha? Tuang kanjeng Nabi masa tadi mata putih uramu. Sakali ayu urang sakali cuma barangkali ayu putih uramu kumaha teh mah belok iya dah diasup teh jeung leuleuh padak sehat kesan lagi sababna barang tua teh sabab si daerah daerah mah sakali asup nah anu teh sekar beuteuh RT juput asup jukut daun gak sabar cintrong asup lauk asup cukup daging panasan di naon di presto cukup daging taikna dah sagala didahan sagala dapat ngomong ibu-ibu lah eta putuy rek sae jeung salah diputuy asup cengkol harapan salah kita mau salah mos air kesulit tuh cengkol asup putih asup jeung salah kirek salah ya mana pada bobo jeung cara kita nu kitu mantong dituang cuma rek salah putih asup ke dituang awak di hot kriman dasar harus parah di luar mos di anak geret gitu bu gitu tak gitu tak pak eksterior masalah mabok ngarepan pamajikan mos di luar di anak geret tempo dipakai mos lah tipu eta hotrim ngomong kaeta ada ujung-ujung desa lagi terpiksa eta hotrim kaeta maka baunya luar biasa sama sama lagi asup pantes lamun dia makan kanjeng Nabi seungit kesana datuana dijaga jeung pukul di kanjeng Nabi lagi diraksa jengko ya padahal ter kanjeng Nabi teh hese tapi kanjeng Nabi mah sok salah fitunya tuh itu kapal tuangnya diganjel ke batu di mana di dia ayah masyarakat anu dia diganjel ke batu betul ayat tuh ya padahal ke kanjeng Nabi teheset tapi contoh kan kanjeng Nabi maka kurang tak mudah-mudahan peringatan oleh Nabi ya orang bisa contoh adek barang tuangnya sih dijaga kurang pokoknya sifat anu haram kanjeng Nabi mah nu makruh gitu dituang sama satu tumbang bima apa kue tenyaho makruh tenyaho sunat kalau urut apa gitu makruh itu jadi sunat oh udah cerah putih tidak bisa dari gitu orang urut gue Allah terus ke rokok sama rokok banyak umur sama rokok mah udah salah gitu. Ya umur budak anjing itu muat terjadi anjing kayak budak di sana orang takut ngap kecil ngobrol ngap muka dua naon di maya bangsa mau jadi bisa ngaruh sama batu kuah ira hees ayo we ngobrol gitu jangan sok ngarokok matinya iya istilah awet murah itu udah marah-marahnya supaya awal panjang umur di Indonesia. Allah wazali kembali. Lu mana-mana dicontohkan bukannya Nabi cara barang tuang Indonesia supaya mereka. Saya kecanduan bahan kumaha ngadoa heula. Leres teh. Kumaha doa bade tuang itu? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban beres tuang kumaha. Eta sok dibaca. Antara boro-boro, karena segitu cara
Geus lapar mah awak lah. Terus lamun dina awak penyakit kumpul. Terus eueuh patengan tuh. Padahal teh kudu cali di mana-mana ulangan tuh. Lamun ngantung teh eta mata ngakibatkeun cek durabilisme nya eta mata naon batu ginjal lamun ayeuna kaki urang eueuh. Teh kene jadi eueuh teh karena naon kedah ieu cali. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun haus kene eueuh deui. Sunnah 3 kali sareng Kanjeng Nabi ke. Alhamdulillah. Contoh bahwa eueuh teh ulah sok tapi kudu cari. Lamun haus kene lamun kurang kene itu pengasah kurang kene ente tuh pengasah kurang kene maka kalau di mana kurang kudu itu kurang Allah. Contoh Kanjeng Nabi siga nu sepele tapi manfaatnya luar biasa ya. Siga nu sepele eta doa barang kurang tapi justru jadi doa kaberkahan terus. Mata hirup lagi itu mau kumaha asal terus pasti doa. Contoh di Kanjeng Nabi. Para amal diseur tapi kan ieu sampean terkadang dilupakeun kurang. Kalau terkadang kurang dipopohkeun disepelekeun di barang tong blem asa asup mata pantes loba penyakit. Maka dina kitab nasihat nya salah saliosnya obat nasihat naon kilatul artinya kadikeun barang tua ulah mati barang tua. Kalau ke barang tua mata loba penyakit tunduk sare penyakit gula alituna teh kitu. Maka teh tong obatin barangna. Cuma sabaki ya teh mata. Tapi malu dan saya bagian itu berarti gak teridahan yang era tunggu era atau era bagikan deh tuh ya, contoh Kanjeng Nabi al-Aradul Basyariyah tuangna sami jeung urang antara tuh Kanjeng Nabi tuangna sami maka ulahnya anak teu barang ulah sunat teh mata kulam nage Kanjeng Nabi mah beda jeung urang. Kulantara urang mah tuang lagi tuh sakadik tuang, maka non tah hate urang lagi milu sare. Ari Kanjeng Nabi non sok sanajan ayeuna peureum socana hate mah teu peureum. Beda jeung urang. Tapi bobo sami, hang bobona beda jeung urang. Kanjeng Nabi mah bobona ge sakedap, aya urang mah sakedap. Bobo. Tekok manggi saradea. Dina kursi di majlis taklim yang bahasa aja tuh wah yang baru tadi yang geus ngisi alamat aya gitu aya nu mana oh iya tuh urang mah teh kaum manggi tempat urang renang panon teh belum sababna patuangan pinuh deui. Patuangan pinuh deui kaberenaan duduan da satungtung aya mah urang mah teu eureun saten barang tuang lamun teu sare mah sikap terus. Tuh, dipenting nya barang tuang isuk barang tuang siang barang tuang sare nu luar biasa. Kanjeng Nabi mah bobona dinaon hatena mah teu naon teu bobo ieu mah jeung sakedap bobona ge beda jeung urang mah sakedap berdoa heula kumaha doana bismika Allahumma ahya bismika buka bobo maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi maut sementara bersyukur ka Gusti Allah geus ngahireupkeun deui da sabab urang mapan tadi teh sareng teh kibrang mata kuruh
sababna jeung hatena pan peureum ari Kanjeng Nabi teh peureum mata aya jeung rohna ke dirinya di tempat bobolan aya urang mah ka mana otak di udah juri aya sudah juri ke mimpi aya kemana ya ngimpi itu ngimpi sagala ini salat jeung ruhna ada urang masare maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Untung eta teh ruh teh balik deui ka urang. Coba lamun begitu ruh teh balik deui ka urang. Berarti maot teh kitu bae teh. Sok ngadoa lah kana pokona. Kayak sok ngadoa. Tuh, mana-mana arek bobo jeung pamajikannya aya doa lah sebenarnya. Kumaha doa jeung pasangan jeung pamajikan teh? RT abdi nanya-nanya. Da RT teh pamimpin sa RT. Ari aya RT mah reukeun. Sababna RT teh bapak urang sare. Sa RT ari aya bapak mah jong di mana-mana teh boga duit bener ka sa. Apa? Sa RT teh bapak urang sa RT di boga duit teh. Pengen tak kasaha atau mau duit teh kayak ada bawa dia pemajikan kumaha doana teh Pak oh bae numpak bae numpak kumaha nya ada arek numpak Allah kembalikan kami mereka Allah Akbar saya di pemajikan Allah baliklah anak di merojak kali berkah dicontohkan ke Kanjeng Nabi begitu keluar lagi kan maca doa ayatnya tuh terus beres lagi ke rumah itu contoh Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi mah sehat Allah tertata kehidupan tak maksud tidak peringatan oleh Nabi itu sehingga orang yang perbaikan sekali-sekali tidak akhir paduan tidak cukup air eling kumpul tapi daya perbaikan daya perubahan daya hasil anu diharapkan sosok memang manfaat memperingati Maulid Nabi itu luar biasa aja malah mereka serta Nabi man Allah memberikan nusya'illah yaumil qiyamah tak jaminan serta Nabi jamin ngagungkeun karena kelahiran naon tak syafaat Kanjeng Nabi luar biasa tapi mudah-mudahan paling utama hikmah dina peringatan Maulid Nabi aya perbaikan dina kehidupan urang bisa nyontoh ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni saha Abdillah Kanjeng Nabi teh putrana Abdullah putra sahabu Abdullah putra sahabu Abdul Muthalib dan masalah. Halo, Centin, ayah Centin, Ceyaya, ayah, Cekokong, ayah, Ceyati, ayah, oh ayah, Ceyati, mana ada Ceyati? Ayah Abdullah itu udah masalah. Ada udah RT. Pak RT ngapalan udah. Pak RT sisiran Nabi. RT di wae. Tinggal aja di soroknya luar biasa RT. Abdullah putrana, Muthalib putrana. Hasyim putrana. Abi mana putrana? RT sama ini. Oke, diberi Pak Abdi diberi 50.000 ke dia sekalian. Kamu diberi 50.000 ke aku ke dia. Biasa sok dengan RT aku tuh luar biasa mantap ya. Baiklah. Aku cari dia apa baca. Berarti jangan sah Pak Bobon. Alhamdulillah Bobon loh. Bobon. Ada murang kali. Reji 2 sarabu. Alhamdulillah. Kalau kalian kena sekolah kita balik kok ya sekolah kene.
Paling tidak. Udah aku yakinnya pakai. Kita balik. Tidak ya. Oh yakinnya pakai. Kira-kira ya. Dia kalau itu mereka. Balik. Aduh pojok. Aduh. Berhiji. Tapi hari belum habis ngamihan. Osok. Amin. Ayah berarti ayah. Mana berarti? Kembali berarti di doan. Ayah kene alhamdulillah kali tuanya masih kene ngeri ya ini. Ngeri. Alhamdulillah. Sarinya coba kali semampunya. Gimana? Kami jalan lah. Bicara buat rencana aja. Sampai ada jadi. Oh dikejar-kejar kan? Jadi boleh ya kene artinya kuat ya nih? Kuat. Alhamdulillah. Oh, paling yang dua artinya. Alhamdulillah. Jadi dikerian lanjutkan. Alhamdulillahnya jadi kajian Nabi teh, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Muhammad itu putrana Abdullah putrana Muthalib putrana Abi mana kok baik kemana lagi? Hasim putra Usoy kok ART kemana? Tapi luar biasanya, aduh, ya PRT mah jonggol, tim sehat PRT-nya. Mudah-mudahan kalian sukses. Pengaruh nanti sekolah ini. Dua anak sekolah. Kita ayo sekolah ini coba. Lima. Kalian. Ngawas tuh. Dijebel tuh. Iuran tuh. Iuran kadang-kadang itu sekolah. Mereka usah sekolah sebulan. Coba. Terus Oli Ustaz. Ali Ustaz RT belum mandi. Allah, Ustaz menguasai mengentak. Abapi omongin RT belum mandi. Pasarkan kau Ustaz dibikin bulan apa bicarakan rumah Ustaz ya. Baik udah bicarakan. Baik. Dijiwin. Baik. Guru itu sama guru ngaji teh kan ngaji kau kenalbarkeun kawajiban urang supaya para kawajiban urang nya muat pasarkeun ka guru ngaji dipasarkeun teh pasarkeun nu balik cik abdi hoyong terang kumaha masarkeun RT ka Pak Ustaz budakna aya apa teh diberi 50.000 Pak Ustaz abdi saja melimpah kalau saya Pak Ustaz abdi nitipkeun kurang kali abdi di luhur sausak rambut jana sobat